Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah anu tiasa dilakukeun dina sasi Zulhijjah diantarana nyaeta ibadah ka tanah suci atawa saum ti kaping hiji dugi ka kaping salapan atawa dua dinten kaping 8 salapan atawa mencit hewan kurban. Tadina kasempatan ayeuna urang jelaskeun dina perkara mencit hewan kurban. Dawan Allah Ta'ala dina surat Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yankuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Sadaqallahul azim. Anu hartosna wallahu alam. Liyashhadu manafi'a lahum, jeung supaya nyaraksian ka anjeun manfaatan keur aranjeun. Hartina dina mencit kurban teh kakandung kamanfaatan keur anu mencitna sebagai tanda syukur ka Allah kusabab di paparinan rezeki anu melimpah, oge bermanfaat keur fakir miskin anu dipasihanana. Sabab ari fakir miskin mah kemungkinan kacida atoheunana dipasikeun teh sabab mungkin manehanana mah jarang ngadahar daging teh. Orang kaya mah bisa tiap hari ngadahar daging teh, jadi geus teu aneh. Fakir miskin mah mungkin satahun sakali manehanana ngadahar daging. Tah jadi kacida atoheunana ketika dipasihan daging teh. Naon ibadah kurban ieu teh sebagai tanda syukur urang ka Allah. Wa yazkuru ismallah, jeung supaya nyebut asma Allah. Jadi dina mencit kurban teh supaya nyebut asma Allah. Anu maksudna dilebah dieu anu berkorban teh kudu manehanana anu mencitna. Ustad kan abdi mah teu tiasa mencit teh, bahkan ningali getihna ge abdi sok lieur. Maka lamun model kitu mah tiasa diwakilkeun ka nu sanes atawa dikulikeun ka batur.
fi ayamin ma'lumat dina waktu anu ditangtukeun hartina nyaeta ti kaping 10 Zulhijjah 11 jadi 2 dinten dina Rayagung 3 dinten dina poe tasyrik jadi jumlahna ti kaping 10 nepi ka kaping 14 aya oge anu nyebatkeun sadinten Rayagung berarti 4 dinten poe tasyrik tamangga wae dina waktu eta kewajiban mencit hewan kurban dina waktu-waktu anu sanesna mah seperti bulan Muharram, bulan Maulid, bulan naon eta mah sanes kurban bisa oge sedekah biasa atawa akikah sebab ari akikah mah tiasa irah wae ge alama razaqahum kana rezeki anu geus dipaparinkeun jadi tanda syukur ka Allah syukuran ka Allah ku cara mencit kurban tetapi lebah dieu layana lahullah lahuma wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah tenampi kana getihna Allah tenampi kana dagingna tapi Allah nampi kana katakwaanana jadi anu dinilai takwana ibadah kurban teh sebagai tanda urang takwa ka Allah jadi lebah dieu si jalma anu berkurban dina meuli hewan korban ge ulah nawar sabagian ulama ngajelaskeun bahwasana lamun meuli hewan korban teu meunang nawar heula mun saandaina 4 juta domba teh tuluy urang teu wani nya antepkeun we urang sehingga lamun anu ngajualna teh nurunkeun tuluy urang wani maka peser makana di dieu urang ulah teu meunang nawar sabab di sami sareng urang hitung-hitungan ka Allah ibadah urang anu dinilai takwa ka Allah rezeki nanti Allah piraku urang kudu nawar jadi dina kurban ceuk sabagian ulama dina mesena ge teu meunang nawar heug lamun anu nurunkeun anu dagangna maka eta teu kuna naon ulah sote urang anu nawar bahkan dina mencitna ge sami lamun saandaina kawajiban teh keur anu kurbanna mencit nangku sabab teu bisa dikulikeun ka batur biasana sok dipasihan 50.000 kali-kali 100.000 tong ditawar cek manehna teh 100.000 selama pamenta manehna teh anu masih kene asup diakal lamun pamenta anak kuliah mencit teh misalna hayang Nmax eta mah teh asup diakal komo misalna Lamborghini komo eta mah teh asup diakal maka eta mah teh kudu diturut selama masih kene asup diakal pasihan sabab naon urang ulah hitung-hitungan ka Allah sabab katakwaan urang anu ditilai ku Allah bahkan aya anu bab unsulun 10% tina pepencitan kudu dikaluarkeun tah dilah mana urang ikhlas karena Allah kaluarkeun teu perlu loba pikiran naon lamun misalna loba pikiran naon urang malah jadi teu ikhlas urang lajengkeun nyaeta alama razaqahum min bahimatil an'am kana sato ingon-ingon anu diparencit jadi tanda syukur urang ka Allah ku mencit hewan kurban pakulu minha maka dahar kumane sabagian jadi menang jalma anu berkorban teh ngadahar dagingna bahkan diriwayatkeun ke Ibnu Umar dina mangsa Rasulullah nuju hijrah ka Madinah kenging 10 tahun tah Rasulullah teh saban-saban tahun teh sok mencit hewan kurban jadi kewajiban mencit hewan kurban teh lain saumur hirup sakali bisa dilaksanakeun tiap tahun ka jalma anu mampu kanu beunghar fakulu minha jeung dahar ku anjeun dagingna sabagian tina eta dagingna tah Rasulullah teh sok ngabagi 3 dina riwayatna dibagi 3
satu seperti luna dicana ku manehanana, sabagian keur nu ngarurusna, sabagian keur fakir miskin. Umpama teh lamun 30 kilo mah 10 kilo dicana ku anjeunna, 10 kilo keur nu ngarurusna, 10 kilo keur fakir miskin. Tah 10 kilo anu dicana ku anjeunna teh lain ngan saukur di dahar ku anjeunna, tetapi dibagikeun ka keluargana jeung ka tatangga-tatanggana. Bahkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh bahwasana saha-saha jalma anu geus mampu berkorban atawa anu beunghar loba hartana kari-kari manehanana teu daekeun berkorban, teu daekeun motong hewan korban, maka ulah sakali-kali ngadeuketan kana tempat ibadah kaula. Teu meunang ka masjid, teu meunang ka mushola. Saking dianjurkeunana kudah motong hewan korban. Fakulu minha wa imul baisal fakir, jeung pasihan jalma-jalma anu barutuheun, pasihan jalma-jalma fakir. Artina ari seueur mah daging pasihkeun kanu hayangeun pasihkeun, komo ka fakir ka miskin mah. Tak jadi lebah dieu perlu dijelaskeun bahwasana mencit kurban teh hukumanna sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah anu ngadeukeutkeun kana wajib, bahkan bisa jadi wajib eta mencit kurban lamun dikhobarkeun. Ketika hiji jalma meser hewan korban, kari-kari aya nu nanya, "Amang eta teh sapi anu saha?" "Anu abdi keur korban, abdi dina poena lebaran." Abdi anu bin anu bin anu bin anu bin anu sadayana disebutan, tak eta jadi wajib maka teu meunang ngadahar dagingna. Atawa disebutkeun tuh domba anu itu mah korbanna si anu bin anu, tak eta ge anu berkorbanna jadi teu meunang, hartina teu meunang diberitakeun, teu meunang dikhobarkeun, tah ngajadikeun wajib, hartina teu meunang di dieu teh teu meunang ngadahar dagingna. Atuh aya kitu mah ustad kudu kumaha? Jadi ketika lamun misalna urang arek berkorban atawa meuli hewan kurban, kari-kari aya nu nanya, jawabna kudu kumaha? Ngajawabna kudu kieu, keur penciteun dina poena lebaran. Keur penciteun dina poenan lebaran. Ulah diaku-aku, lamun diaku-aku engke ngajadikeun jadi nadar. Kusabab dikhobarkeun maka jadi haram ngadahar dagingna. Tah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah anu bisa dilaksanakeun selain katana suci teh puasa, oge selain puasa ge bisa ku motong hewan korban. Atuh sadayana dilaksanakeun eta langkung utama. Tamugia urang anu can tiasa kurban muga sing tiasa berkorban. Ustad abdi mah saban taun ge sok berkorban ngan berkorban perasaan. Atuh berkorban perasaan mah atuh lain ibadah eta mah. Itu tamugia urang aya milikna, syukur-syukur taun ayeuna henteu ge taun hareup. Muga urang ngadoa ka Allah, urang sing tiasa mencit hewan korban. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.